Bismillahirrahmanirrahim. Waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa. Cekna aing can ngadoanya geus ngadoa. Dideuleukeun ku Kangjeng Nabi Musa. Aya aki-aki keur kieu bae. Didengekeun ku Kangjeng Nabi Musa. Aki-aki ceurik. Hebat amat cek ieu. Ngadoa aing teu bisa ceurik. Aki-aki cari dengekeun. Ya Allah, ya Rabbi. Bangga Kanjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari cari. Hebat. Lain malah gani hebat biasa. Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti. Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti. Gusti mah mauni nggak segala rupa kejadian teh Gusti kejadian naon bege jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabeh ge meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti. Oh Gusti sayangku, aku cinta padamu Gusti. Sebagaimana aku cinta padamu, engkau pun cinta kepadaku. Tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Akan ku peluk dirimu, akan ku kecup dirimu. Jadi tak kanjeng menjadi kieu ieu budak kadoa. Kayak wah beres. Aduh kieu ya. Engkau kepeluk ya Rabb, ya Allah. Engkau ku belai ya Rabb, ya Allah. Engkau ku kecup ya Rabb, ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Setelah engkau aku peluk tidak akan kulepas sampai kapanpun. Waduh. Selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Datangan bukan Kanjeng Musa. Hai. Sakumaha bebene sia. Jangan aku itu mata maka bebene. Aku cinta padamu, ku belai rambutmu. Waduh. Masya Allah. Senang aku bersanding dengan satu hari tak bertemu, rindu rasanya. Waduh. Kita mah bos gitu mata maka kabobol. Carekan ku Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa ana dicarekan ku Musa. Ulah sok sacurakan carekana. Eta teh hamba aing anu deukeut ka aing pohonnyana. Ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana. Nu mantap boga perasaan aku deui aing teh dipeluk ku nyana, aing teh dikecup ku nyana, aing teh dibelai ku nyana. Eueuh deui pangomongan iwal bahasa model kitu. Lantaran nyana mah bodoh, make bahasana model kos kitu. Aing teh deukeut ka nyana, aing deukeut ka nyana, nyana deukeut ka aing, ulah sok diharua. Eta Gusti bahasana. Iya tuh mah bodoh mah kae. Emang nu bodoh mah kos itu. Nu penting mah nyana aku ka aing, nyana ibadah ka aing. Ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana. Lu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing. Tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh. Anu pinter mah hudang dipeting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah. Tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu sali sholat tahajud Allahu akbar toli Allahu akbar SD hudang jam 7 subuh teh subuh. Eta teh kan sakurang mah teu bagus eta. Emang kurang nama, tapi Allah ngalem. Beus sia ulah-ulah keur salat keur hudangna doang ge kieu aing geus ngalem gas sia. Mantak aki-aki mah hudang ti tinggi deuleu jam cekna jam 2 ngel kene amat beu. Ieu lamun lain kieu aing mah teu hudang kieu nyana bari ngomong di jero hatena deuh. Ieu kieu Gusti Allah tah aya Gusti Allah anggan.
ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di beuting jahorenganan nu sok hudang di beuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung reup SD eta geus ganjaranna gede jasa ganjaranna gede jasa tah aki ge teh kudu tahajud aki mah kitu bae menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rubaning salat ngan keur carita hudang doang ge aja boga pikiran kos kitu eta hebat jaga jagi teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti peuting barang geus kolot ku ari mah gedeng-gedeng ki hudang di peuting teh jam 1 hudang jeung 2 hudang jeung 3 hudang mikirannya najan nu sok hudang di peuting mah rasul jangan sok hudang di peuting mah nabi jangan sok hudang di peuting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolong taki tah karena hudang doang jadi wali ih tah tapakur kos kitu teh tapakur kos kitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kurang tilok doang aing anu mantek aing ngomong gitu ge nyaho sia tilok salat dan di blon-blon pemainnya jadi sekolah tah teh ieu carekan kanjeng Nabi antap kan eta hamba aing kami sana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak kanjeng Nabi Musa horenganan di deketan ka Allah masa kumaha kadar dirinya do penting mah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing dipake ka Allah asal mah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna mendingan nu bodoh ngarasa bodoh ke di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter pinter aya di aing segala rupa aya aing beuh bisa anu ngalehkeun aing beuh dokter aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing enggak abdi aing mah pinter jasa dicaritakeun naon coba alam aing mah nya dicaritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan nya nyaho aing mah dicaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan nya nyaho deui dosen aing mah ngadosenan di universitas anu bersatu aing mah geus saluhureun segala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi majasa kikieuna dibere ku Gusti lemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang nu salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos teh loba pinter Gusti nu pinter mah dipenting delok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang nu pinter mah dipenting terus maca sholawat abdi bodoh tapi abdi membaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos pinter itu pinter tapi kos bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalametin we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti teh Gusti di jalan mana men ka jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco mun bodoh mah ngaco tuh atuh bodoh mah keur ngaco tetep abdi deuk lumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajen ku kumaha tarangsana kumaha meureun eta bodoh kan ngomong lagi itu kan yang bodoh mah tetep abdi mah kajen ku kumaha ge embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk udang naik kajen ku kumaha ge abdi mah we dibelembung kajen ku kumaha tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga kajen ku kumaha ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit ulos pokona ka surga bae tang ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadenge kudu pinter mah satolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heuh atuh geus kitu daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los ye oh gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah tuh ya karasa amal abdi mah teu bararagus teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran
geus teu kudu ditimbang abdi mah. Dia salat abdi jore, puasa abdi jore, zakat abdi jore segala rupangan abdi mah muga darata sakitu doang. Geus sakitu abdi mah kajen gugum ge embung bae, kokojotan abdi kajen gugum ge. Sida kokojotan kumaha? Henteu kokojotan kajen gugum ge. Tempat di surga jang sia mah sisina bae Gusti. Sisi. Tak jana mah meureun bapak kolotnya anak. Kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kok situ. Eta nu bodoh ngomong kitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh. Ji atuh nu mantap nu bodoh mah ngeunaheun jasa. Jadi nu bodoh mah indah jasa. Ih di surga teh jang tempat-tempat nu bodoh. Masya Allah mantep jasa di surga mah nu barodo loba jasa bakalna. Yeay anu teu bau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna. Eta bakalna ka surga. Nu teu bau jeung judi eta ngan bodoh ngaranna ka surga. Nu teu bau jeung mabok eta ngan bodoh ngaranna eta ka surga nu geus kitu ngaranna. Anu teu ngridit jangan ngasieun geus teu kabayar bodoh kan ngaranna eta bakalna ka surga eta nu geus kitu. Anu pinter ngridit dah jahanam. Jahanam teh mata mending bodoh teu mau geus kitu. Sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet surga. Hei, saya mau usi motor gua mah teu kudu make DP, asal KTP bae. Embung yang besi ka henteu cocokan ka ditu lah, geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah. Atawa leumpang bodoh surga. Hei, sia mendingan ka ditu tuh raramean, gua rikur aya di ditu embung aing mah deuk salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu. Salat duha kudu husu bae kajen aing mah teu husu ben penting tarang hideung bae geus lah. Ke aing nuduhkeun ka malaikat udah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu ada leuh sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun surga. Ji emang umat dongeng ka tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa. Eta bodoh. Malah Kangjeng Nabi Musa anu dicarekan ku Gusti handapkan. Salah Gusti eta ngomongna. Bodoh nyanan. Bodoh mah tuh kabeh salah ngomong nantep. Oh. Saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing di deuleu. Jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus parah. Adapun geri ka neraka geus sakedeung lah. Ka aing mah kos kitu doang sebel. Atuh geus geraheun ka surga aju ka neraka. Nah ieu kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasana bahasa urang ngadoa mah jamenta ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naik kieu yang lama turun deui sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naik urang turun deui datang ka kita dina amin kencang datang ka lalauna datang ka malik ngadoakeun teh ku baredeg teh kiai malik dilaknat cadang atuh ngadoa mah pada selamat ulah baca Kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ye tangariung eueuh kiai ustad urang mah aja teu bisa adian hadiah make urang Fatihah ka hiji jangaran saya ayo kadengan dengar yang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang gua sakit gitu kene kan diarabkeun doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres bolinan Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanna dicangkeun jeung nu harirup men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men tadi saralamat wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin
cak nu milum mandi ieu daripada itu ngenyeng-ngenyeng ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun ieu lah geus kieu itu lah diondang kurang lah engke mah ngariung ieu bae ieu bener tas ngariung teh mang diondang ngariung ti mimpin aing mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunah neuk zarah bae menta anteur zarah teu bisa babacan ya Allah ya Rabbi jarang tuh bisa ilah hadarat-hadaratan teu kudu hadarat sia cicing di dinya hai ari kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ya eta sarua gitu-gitu kene ya kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene tapi jangan itu mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah ulah datang ye atuh sarua nya Kangjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun sallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya zarua bae bah ulah datang zarah ya ka abah ya hayang naon sia udah jadi dukun gitu. Tapi bener ya masalah ganjang nu bodoh teu kudu hese gitulah. Kau mau datang ke bangsa ulama ka wali beuh dijauh keneh wali geus kieu bae Pak. Wah Junaid tuh. Anyawan gua aing teh datang. Geus. Ku lantaran boga keyakinan si bodoh ieu wali mah teu maot geus datang ge. Dadah wali. Nya boga keyakinan ban wali mah neuleukeun. Dadah. Cak babaturan sia kieu dadah ini dadah ka wali mun sia kadeuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kailmuan ku aing na ngaji di Cilongok aing mah ye datang nya Tuan Syarif Hidayatullah abdi datang ka di ziarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah saya Masya Allah saya datang ke urang neangan muzawir muzawir yang dibayar mah teh ikhlas itu nyambung sarua bae cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tong ribut urang di muzawir nah ieu sakali deui saya nu boleh contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disarahkeun Kangjeng Nabi Musa nu carekan gugus antaukeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohan anak geus jamburak wae cek Kangjeng Nabi Musa pan abdi titanggal lempeng-lempeng ngalempeng-lempeng lain waktu pas kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap ari hajunanya keur kieu aju disalahkeun mah nganyana gatung ke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran ye ulang ke mun keur ngaji kerjaan raja jin raja setan nyana teh ceurik langsung berat sujud eta setan iblis kuntilanak bangsa kamamang bomonon daratang karajana tuan raja kunaon ieu poe ieu ko ngalengis ceurik kok sujud kok cai mataan biasa nama jalain kieu biasa nama timbul perintah-perintah ayo laksanakan supaya marabok tuh disikupa supaya zararina tuh di mana tuh di Jati di mana karena tuh pada Tisia nyaho sia nelayan pada Tisia ini jatuh nyaho ngisinkeun di Jati nelayan di Tangerang naon karang-karana tuh saya nyaho deui wae heran mah udah ngara rajin nyaho kanu kitu heran deui mah masyaallah di Jakarta teh naon karepun nyaho deui aduh ampun aya bahan bebarengan di gaji pending nya ya ya Allah ya Karim tah ceurik gudang sadariat teh nyaho cek iblis kunaon tuan raja
aing geus nyaho Israfil geus saya perintah ti Gusti Allah titah niup ku ari pan aing paeh termasuk sia cedegeun paeh pan aing mah engke bakal ka neraka termasuk sia ajuna mah pan di neraka tes terus-terusan moal diangkat deui ieu nu aing jadi sedih teh nu mantak aing madeg iman ka Gusti Allah maca 2 kalimat syahadat jaga di dinya iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyana iman nyana ngan panon poe geus timbul ti kulon tutup pintu si gotaka geus jalan jang iman lantaran tanda tutup pintu tobat adalah panon poe timbulna lain di wetan tapi di kulon tak sujud iblisnya ketika panon poe di kulon kiamat jadi neraka ieu syahadat jana cak seluruh malaikat tidak ada syahadat hari ini woi aduh bagi galengis iblis bagi galengis aduh cerik datang ke meratan lagi iblis datang ke cai mata nate getih iblis teh ku hayang diterima tobatna cak Jibril enak aya lo dulu atuh kalau mau tobat dan sekarang tidak ada jalan bagimu atuh enak aya lo pasti malaikat Jibril tas di kampung Melayu kajian ngomong waduh malaikat Mikail datang kembali ke eta iblis. Wahai, aja mengkonon dia. Aduh. Tas dibau kajian kuat. Disengserikan ke seluruh malaikat iblis jujung ke lantai disengserikan ditongton. Tah eta engke. Ieu mah kakarak pamenta anzirni ila yaumi yub'atsun abdi siap turun di sorga tapi abdi tangguhkeun datang ka tiupan kadua cek Gusti Allah innaka minal munzarin dipanjangkeun umur sia datang ka tiupan pertama tatap sia milu bae cek Gusti Allah qala fa bima waitani la aqaudanna siratal mustaqim cek iblis teh nu mantak kulah hayang ditangguhkeun datang kang ke deui abdi teh da sadar bahwa engke teh abdi bakal ka neraka ngan ai kudu gegelencengan abdi hungkul jeung anak buah abdi di neraka mapan manya nu mantak abdi pamenta dipanjangkeun umur sote fabima agwaitani demi nyasarkeun Tuhan ka abdi ku sadumeh abdi embung sujud kemudian abdi diusir ulah samat kana aya cak iblis la aqau dalla siratal mustaqim abdi niscaya yakin pasti bakal di jalan-jalan lurus anu menuju ka Gusti di jalan-jalan Islam anu bakal nyampaikeun ka surga bakal kaparangi jeung Gusti abdi di dinya dekari sing jeung anak buah abdi sumpahna model kitu iblis oh cek Gusti Allah kumaha maneh ya Allah ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم cek iblis teh kaulah teh dek ngagoda anak-anak Adam di jalan anu lurus menuju Tuhan yakni di agama Islam supaya ulah cicing teguh di agama Islam kaulah bakal ngadatangan ke anak-anak Adam teh tanggung mimbaini aidi biar kedua wa min khalfin tukang elo wa an aimanihim piatu obat wa an sabain dikenca saidana ukulah dek didatangan lain lalagaan iblis teh pokokna mah wala tahil wa saum sakirin Tuhan mau
Tuhan ka jelema ka manusia ka anak Adam iman ka Tuhan moal goda ku kaula ambo eta iblis lain lalaga Masya Allah numbantak iblis teh datang ka urang teh lain lalagan mimiti di hareup kadua ti tukang nomor katilu ti katur nomor kaopat ti kenca jadi urang mah ku ari diider-ider ku panggoda iblis ja sumpahnya na la aqaudanna siratal mustaqim la aqaudanna lahum siratal mustaqim sumpahnya pokona mah kaula mimiti latihan lahum min baini aidihim babi teh adek datang ka hareupeun manehanana naon ta tugasnya ngagoda manusia di hareup teh subuhatul mabniyah ala tasbih dalirukeun tentang agama-agama anu bakal menembus ka hareup ka akhirat aidihim teh hareup teh nu bakal ku urang kasorak yane akhirat geus agama kunyana disaliru-salirukeun jol bae iblis datang sia teh cicing di agama nu can karuhan Juned cak iblis sia sok ngadengekeun kiai ge teu nyahoeun jaing nu leuwih ti heula hirup mah pan aing mah kungsi di sorga baheula nyaho neraka nyaho sorga aing mah teu cangcaya deui sia sing hade tuh nu bener mah tu agama nu itu sia mah nyembah ka pangeran-pangeran teh teu kadeuleu manyanu teh kadeuleu kudu disembah-sembah ulah disembah atuh eta mah pangeran mah teu kadeuleu sia sok Allah ane leuwih nyaho aing tibatan siak Allah mah maningan anu ngawujud batuh aya Isa eta nu kadeutuh Maryam mulai bimbang apa iya ya cak jara ulah sok bimbang-bimbang geus maning asup Kristen bae kebenaran di negara orang mah pemerintahan lagi jalain pemerintahan Islam mun sakira-kira di ridwan ku Allah mah pemerintahan orang jadi DPR loba kiai loba ustad atuh pemerintah polisi loba kiai loba ustad abri kitu keneh ja presiden lagi nu kamari mah atuh pan bagus agamana kakarakuari bae rada di tapi eta ge pan Islam keneh nu sabenerna mah jadi atuh kumaha tah lamun bener mah Islam bener atau Islam teh mun bener pasti kabeh berjuang dan Islam ku henteu berjuang nak berarti Islam teh henteu bener nu bener mah tetep Kristen geus mani ngasup Kristen kos kitu iblis lamun urang aya tolol si iblis aing mah tetep bae syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah oh sia tetep syahadat aya keneh geus ulah sok asup Kristen ulah sok Yahudi tah mah agama teu beres tah mah maning LDI turun iblis etik turun LDI mah dipilihan ayat-ayat Quran teh anu masih kena efisien pake nu teu efisien teu pake ulah dipake jang naon Quran dibaca aya henteu dipake mah tah ieu anu masih kena efisien ieu ayat-ayatna ieu disaku diakurkeun jeung kaayaan zaman nah ieu LDI goblok sia iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah aja teu daek saya ka LDI teu daek aing mah tah kos kitu mah persis turun terus Muhammadiyah geus tuh kalau ke usoli segala kunut segala Allahu akbar Allah maha uninga geus bahkan ka ditu mah geus teu kudu salat lantaran di ditu ge aya bakal ka surga mah sanjan teu salat ka surga bae salat bae ge bakal ka neraka mah teu kudu salat jasa najan kiai ge aya tulisan ada di ditu bakal ka neraka mah nyana kiai ge ka neraka bae sia sanajan mabok sanajan judi sanajan zina si emba dikekelek ku sia ai bakal ka surga geus bebaskeun penting syahadat mah geus atawa zikir bae geus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teu kudu salat cara di perumahan loba ku anu zikir teu kudu salat capek cara salat mah mending zikir dalilna wala zikrullahi akbar tuh cak aing ge eta bae geus ulah hese capek segala sesuatu kudu subuh puyang sia teh iblis lamun kurang kadeuleu iblis siap wae dikarakam siap wae mun kadeuleu kurang dikieu-kieu cak iblis atuh sia gelut sia nu eleh cak iblis jadi mah gagah Pak tapi tetep bae urang can gelut mah pan can ngeunaheun bener teh
jangan gelut baca ngeunah aing gelut jeung sia ieu kuring nyana iblis kadengkeun jeu tapi ucing ngomongkeun aing aduh iyalah jadi kahiji ieu iblis summalatiyan lahum min baini aydihim kaharep teh akhirat nah agama digusar digeser mun teu ngaji teu masantren naudzubillah min dzalik janjina iblis la aqudanna lahum syiratal mustaqim aing datang kau soal agama dan disalilukan ku aing si agama kena asup Kristen kena asup Yahudi kena asup Protestan kena asup Katolik atau belah dituna belah dieuna kena asup kitu Hindu Buddha belah dieuna deui ulah kena asup ahli sunnah wal jamaah pokoknya terus bae teureun mangkaning terus bae nya nama teureun sing hade jang diri urang mentek jadidu imanakum bila ilaha illallah perbarui cek kanjeng Nabi iman maneh dengan perbanyak baca la ilaha illallah mentek minimal mantek salat baca 3 kali komo ka ditu nama sabaraha sesuai jeung aturanana 3 kali baca lantaran iblis ieu datang wah teu kira-kira la atiyannahum min baini aidi diharap soal agama soal hukum-hukum nyana kiuci haramkeun kredit angel sia kaboga atuh kieu bae sih cek iblis teh ulah deuleu soal kreditanana manfaatna sia bisa silaturahim sia bisa ziarah ka Banten ka dulur-dulur neuk dagang bisa pake dagang ngaji poe Minggu sia bisa maning kredit bae aing nu tanggung jawab cak iblis ora sok sieun tuh deuleu tatangga sia geus boga tuh babaturan sia sia sakieu babarina dibuka di unggal negara di Indonesia kamari 3 juta kemudian turun di 1,5 juta turun di 1 juta turun 500 kuari basal KTP bae bener kan tuh ngabenerkeun geus ieu mah emang osok ieu horeng anak buah iblis diharap jada geus puguh soal agama pokok soal puru-puruna anu kira-kira bakal nyalametkeun ka urang dipengkol-pengkolkeun ku nyana sia ngajual taneuh kan cek iblis di mana di Kendal berit cat bebeunangan sia aya 300 juta mah ye eta kan duit mamis sanggeus aku sia dibabagikeun dulur-dulur sia supaya ngasaan padahal mah teu dibabagikeun ge masalah ngan sia mah bagir bae kuarikannya sata 200 juta depositokeun eta teh hiji pengamanan nomor kedua sia bisa nyokotan taina eta sia ti bungana doang dahar sadaekna 200 juta jang sia jeung anak pamajikan bisa nyakolakeun anak dan lain sebagainya bari utuh eta teh geus ulah sok gadenge ka kiai atuh kiai papan teu ngarasakeun sia kanu senang nama atuh sapira kiai ngocoprak doang ulah pati didagekeun kiai-kiai di akhir zaman mah geus mendingan tuturkeun deposito di bank mana nya na kan ngeunaheun jasa sia ti kan nyokotan duitna bungana eta mah urusan haram kitu teh cek kiai bohong bisa aing geuleuh nyaho ieu pan aing mah iblis baheula di sorga hayung ke babarengan jeung aing aja jaga bari ngerenung bae kieu di tempat sarat oge nya atuh cakelan nu kumaha deui ieu ja duit mah lamun dipake beak balik kendaraan nah juga beak atuh mending di depositokeun nyana ngobrol jeung juri aja jana ngagerokeun pamajikan neng gade neng aya naon ka dieu kala dah ieu aya angin seger neng naon ya makana ge musyawarah urang rumah tangga supaya ngararenahim kabehan atuh aya naon Kak kira-kira lamun ieu duit kan kurang namun dipake ngabangun imam balik kendaraan sakicep ge aju beak bae bener Kak ieu lamun didepositokeun kurang tah lamun 200 juta berarti kan per bulan teh ya
tina 10% 100 juta 200 juta 20% berarti orang menang nah geus berasa berata 20% tidak 200 juta seberata lu langsung boboan ya tuh kan urang eta kan wudu geus ngeunaheun jasa geus nikmat urang nyokotan eta bae pake dahar pake nyakolakeun anak dan kadang-kadang mengkurang teh dicokotan kabeh sekaligus ke 6 bulan karek cokot bisa ngarel heuh ka akur tak kos kitu ka aku ditiupan gue iblis akur kan aku jol be anak nae non mah ye kerduaan bae ya kade sia dia ke musyawarah ya yang setan-setan ya atuh ti jauh kene anak satujuan bae ngaran kolot mas ya lamun teu disatujuan kan ngaran lagi kolot sia lamun kolot hajungnya ngajang hilek ka sia-sia mal ka sorga geus teh mah urusan kolot sia mah geus satuju bade kumata da kumaha satungtung kolot aya kana sama satuju bae nya oke guys datang naon emang mah ya kade ya sia diuk dinya mana kadi siap itu aya gorokeun kade sarua ditiupan ban ye abah siapan boga atas esa babagi jeung urang kabehan aya 200 juta deui jadi duit mah di kumaha-kumaha gebeak ieu mah neuk didepositokeun mah geus dicokot bungana bukan atuh ai emak satuju mah jeung abah kula mah sapira anak itu anak mah deuk kumaha teh daya teu upaya geus kula mah pokona mah asal menang ridho abah bae jeung emak geus kan gitu cak iblis teh eta anak nomor 1 eta hebat eta kos kitu eta tah mah menang hidayah teh mana sial iblis setuju diteun cokotan bae bungana masyaallah teu pernah ngadengekeun ka kiai teu pernah ngadengeng geus ulah didengekeun kiai mah ja urang nu ngarasakeun ngeunah mah tah ieu keur carita kikituanana padahal mamalana deuleukeun asal teu akur jeung syara jeung Al-Qur'an deuleukeun ieu mina idihim ye heuduh ti mimiti agamana datang ka syariat-syariatna wah lain lalagan terus-terusan digoda ieu iblis ti arah hareup Masya Allah wa min khalfihim nomor kedua iblis bakal datang dengan sumpahna la qaudanna lahum siratal mustaqim datang tiara tukang iblis teh tukang mah kapan nunggeus kuari kapan ieu tukang wari mah akhirat berarti tukang mah dunia berarti nyaninanya manehanana ngagoda urusan dunia mulai berurusan tentang dunia digoda ku setan mumpung aya kesempatan digawe di pabrik eta kan sia lamun pulang teh sok aya besi tah lumayan itu tuh mun kanyahoan atuh sia kerja sama sorangan bae mah tuh beres kerja sama sia jeung babaturan sia opatan lah itu satpam mah tempel musia atuh moal lain terapi ai urang musyawarah mah tapi musyawarah lobby ayo geus mumpung di pabrikan sia kan 10 20 kali itu nama 10 paling 12 tahun 15 tahun eureun sia geus satu gaji sia kan saeutik tapi lamun aya kos kituan mah eta mah pan haram carita haram eta mah santri ustad kiai eta carita haram ayo udah di pabrik geus haram bener duit bae bersin teh hayang teh budak teh nya itu sok mulai toe babaturanana Jepri orang kan geus kebal dia jeung tahun aneh cenah kaboganya kumaha tapi suruh membuka babarengan bae atuh masalah ini ngan di dua deui yuk ai kumaha satu urang sapira tiluan dong bere rokok mun menang ke polisi nah nu osok ka dieu teh papan babaturan aing beres langsung tanggung jawab aing sama polisi kos kitu ieu lah nya ke sarua ka aing sok nantang uang bensin segala naon geus bala mah nyana ti tangga jaga
direndakan polisi. Yo, emang polisi zaman baheula. Polisi kuari batu pemalingan kabeh. Geus hayu. Kerja sama deh guys. Eta iblis teh kos kitu. Ya mumpung digawe kuari jadi bupati. Mumpung jadi gubernur, mumpung jadi presiden. Dana haji teh sabaraha triliun karena eta kan gede jasa. Nu boga eta mah. Di zaman Pak Harto dikondisikan sejuta malah kabelah di nama 2 juta terkumpullah sekian triliun. Aju ngumpul-ngumpul batur mendeknya galanya anu lah tama di Indonesia mah geus tama keputusan nanti raja tama geus mendingan babagi bae ulah aya naon-naon. Pajak teh kapan sa Indonesia setahun teh 1.200 triliun pajak. Geus asalnya bae, ieu babagi bae. Pokoknya penjatan rakyat. Ayo geus mampang geus. Area teh cenah Freeport atuh gagajeun urang Amerika geja. Lah rakyat budget teu nyawana naon ieu. Lain kitu. Lamun kieu mah dibawa dicokot aju diolah di urang aju asup pajakna ka Indonesia kan urang ngongkos kitu sama litik tah urusanana. Geus kajian dibawa produksi kan nu penting urang kan di kerajaan ieu kan dibarere. Geus urang geus sarua diberes kayak tah. Geus mangpang meungpeung bae. Bensin taekeun bensin. Setan. Ayo geus korupsi. Tiupan setan. Beres. Dimimiti nomor 1 kakap PK nage atuh kabagian. Bohong KPK bebeneran menya KPK bebeneran ngan atut don jeung wawan aing nu sejenna teu ditararangkepan kumaha sih araraneh aing mah KPK model mana mun masih kene KPK beuki dahar pasti nya na ge sarua bae kok ngan atut doang jeung wawan nu sejen emang teu korupsi kitu kok teu ditangkep sih berarti kan aya mah kok anu ditangkep teh di Golkar, kok anu ditangkep teh di Demokrat, kok PDIU ditangkep hiji-hiji acan sih. Berarti kan ya unsur di jerona. Emang aing teh nyaap. Mulai ke arah politik ya panas. Juring panas ge. Sia batu nyawana naon atut wawan atut adalah dipuhuna atuh. Oh, di Demokrat si eta. Di PKB si eta, di Petilu si eta. Lantaran etalah nu bakal ngadukung ka ditu. Aya eueuh sih di PDI nu ditangkep tidak ada. Kok bisa kos gitu sih? Ya KPK model mana ya kosnya? Kos gitulah. Nah, mulai tah berarti orang. Oh. Anu lompat ka ditu kok ditangkep nu anu. Permainan. Kabeh teu leupas di permainan. Tuh, ayo mangpang. Datang kacamat, datang kalurah. Di kelurahan aya uang naon garah? Menyaing kene bae. Sia ngomong atuh. Aduh kudu dajang jembatan, jang gorong-gorong. Jangan ulah tilap terus. Kos du moal paeh iblis. Mulai eta carita maling eta baik di pemerintahan atau di organisasi geus teu kudu caritakeun lah boro-boro organisasi lain organisasi NU geus teu ala leceg komo organisasi nu lain mah kemudian ku ari peroranganana keluar ti masjid asup maka sendal jepit keluar maka sendal kulit lah sarua tekna ieu cek cenah teh eta kan iblis dunia wa min khalfihim ta iya bisikan iblis itu cek iblis teh asa aing mah sabulan can dibuka-buka tuh koropak masjid asana gede kajian kumaha ge geus ya penting didinya nyalimpet banta kunaon siapkeun obeng siapkeun mangsa tang dan lain sebagainya lah itu mah tuh sia kan masyarakat di dieu itu ge duit masyarakat ieu lah tuh geus masalah nu masyarakat kembali ke masyarakat
itu dari masyarakat untuk masyarakat kembali ke masyarakat kalau dalil dari demokrasi kan kos gitu itu sih ke bagian masyarakat itu nggak sebecok tuh masalah ya seperti gue hese ngan carana kieu sia kekedengan ulah wakan kanyawan ku batur idinya kayak geus tetep penting ulah didinya buka keluar kayak geus beres asup deui ka dinya bila perlu kunci deui ku sia atuh lamun hayang bagus kunci teh nyeun babari lah ku ari mah geus da eta mah pokona mah rahasia kos kitu mah nya betul mun aya nu neuleuh moal aing nu ngamankeun cak iblis moal geus tep cokot bahwa asupkeun deui ka dinya horeng DKM na sial DKM maling duit DKM eta di Lampung asli nama orang pasar kemis aduh geus macam-macam geus bisikan-bisikan setan teh kuari urusanana bisikan setan teh min khalfihim tentang sedekah nyana geus sugih kuari boti pemerintahan bo usahawan bo tani bo bisnis dan lain sebagainya di lembur aya nu ngabangun masjid dikerahkeun RT titangider anu make di saurangna 2.000 saurangna 10.000 aya anu saimkana bae boh kumaha hasil musyawarah mulai RT datang Assalamualaikum salam cak iblis teh susah sia nu dagang sia nu tani sakitu hesena sapira harga karung hiji karung sapira sabaraha meunangna ajuku sia dikumpul-kumpul pan can kabeli tanah can kabeli mobil ku ari aya nu menta sirakah deui asana susah sia kajen kukumaha ge ulah kajen kukumaha ge geus kabaturkeun bae maning kieu bae bahasana nu ngeunaheun poe ieu mah heula persabeun bae ke sugan minggu hareup kitu bae sih engke minggu hareup datang deui ke sugan minggu hareup deui engke lamun datang deui ke sugan minggu hareup deui ke ge galedek datang da sia setan bisa ada pas bulan Ramadan dek zakat geus fitrah bae 3 liter setengah nama ulah henteu tah cak iblis teh aja aya ieu ngan aya kudu zakat mal mah puluhan juta tuh ulah ieu atuh duit urang nu nyangan-nyangan urang adapun eta kiai-kiai nyebut segala zakat mal lah teu ulah sok didengekeun komo kiai nu hayang mah ulah didengekeun geus tah bakos kitu mah ke kumaha di akhirat bae hitung-hitunganana ieu misalna urang teu ngazakat atuh just salat urang bagus kan bae kaberi ku salat gitu bae sih urang ya urang atuh puasa osok lah atuh sepirahan ulah nguduna zakat capek jangan duit teh capek biasa beuheur jangan duit manya urang nu boga batur nu ngeunah pakir miskin lah bohong pakir ujianna urang lamun loba ngalolekeun zakat kok sedekah ulah itu aja kebajikanana ka haji apa lain di kaluarkeun zakatna deuk sih ajuun teh jadi teh naon ke ka deula ade diukala di dinya teh ieu ban urang kaluarkeun zakat teh 30 juta jang masyarakat misbagian bisa kieu kurang kuala mun kieu bae jadi mah duit urang atuh ngazakat kumaha urang 10 juta bae lah urang 20 juta mah atuh mah cekalan bae ya tuh teu naon kumaha ka haji bae teman dibalikin ka kongkorong dibalikin ka gelang tuh nya kajinya tuh teman tepan aya bahasa dunia mata talang raga eta iblis poar aja sih iblis atuh geus 10 juta kita geus gede aja batur aja anu sedekah 10 juta geus 10 juta geus malah mah 10 juta ge 5 juta bae eta tah iblis bakos kitu tah masyaallah ya'iduhumul faqra ngajanggikeun fakir loba sedekah loba ngazakat fakir geus ulah eta wa min khalfihim ditukang nyana urusan dunia nyana tah paling itu cokot itu hajar itu geus ulah sieun kana naon eta iblis ketika sedekah ulah nu urang ieu nu urang itu nu urang manya nu urang kudu dibikeun ka batur bae urang mah urang bae eta lah iblis ieu lah summal atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim masyaallah limit jasa poh haram
datang ngagoda ka urang anu keur mejehna urang aya di jero agama Islam anu lurus hayang kapanggih jeung Allah urang teh aya nu kapanggih di dunia kene seperti para aulia Allah aya engke bae kapanggihna di surga kapanggih ku jeung Allah malain kapanggih beungkeukan lantaran Allah malain di luhur di handap di kulon di wetan lain Gusti Allah mah anu nyiptakeunana ngan setiap ieu ciptaanana aya nu nyiptakeunana di dinya lah digali aya perasaan kadeuleu Allah teh kadeuleu Allah teh maksudna lain ku mata ieu tapi ku mata hate nu mantak cek Sayyidina Ali teh kira-kira bahasa Sayyidina Ali mah kulama lam abud robban lam aroh embung ka ulama ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kaula lain lalagaan Sayyidina Ali mah lamun kula can bisa ngadeuleu ka pangeran moal daek ibadah jadi geus deuleu Sayyidina Ali mah nu mantak ketika di pedang teu karasa lantaran keur babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala nu mantak nyana konsepna hayang deuleu Gusti Allah teh eta adalah tu pepegatan jeung dunia dunia jipah dunia eta adalah bangke lieu teu beda jeung bangke sajelema nu neangan bangke berarti eta adalah anjing geus tolak tu geus salasan aing tolak tilu kasihan dunia teu hayang setik-ketik acan moal diruju deui sia ku aing mantak begitu eta kadeuleu Allah anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarak mana ibadah ka Allah seakan neuleuh ka Allah mun teu bisa neuleuh ka Allah seakan dideuleukeun ku Gusti Allah tak Sayyidina Ali mah lam a'bud rabban lam araf teu hayang aing mah ibadah ka pangeran teu kadeuleuh pangeranna kadeuleuh berarti ku Sayyidina Ali mah ulah ditanyakeun Kangjeng Nabi ulah ditanyakeun Sayyidina Abu Bakar ulah ditanyakeun Sayyidina Utsman Sayyidina Umar Sayyidina Ali neuleuh ka pangeran kumaha atuh tamater rasaan hese atuh kos urang bobogohan bae jelema nama di Bandung tapi hunungna kadeuleu bae ngalamun bae kieu ka haje bawa ngahaneng bae kunaon sih kos kebo ada wajar atas kenalan di Bandung di luhur bibirna aya hunungan teh kadeuleu bae hudu masyaallah tah eta bisa kadeuleu kos kitu kunaon aya tali cinta. Waduh, tidak terhalangi oleh tol, oleh gunung, oleh lautan. Wow, lautan yang dalam akan kuseberang, gunung yang tinggi akan kudaki. Wah, hutan yang lebat akan kuarungi. Kajen teuing dikerkeb ku macan ge. Kira-kira tau Oma Irama bobo parajas. Eta kabayang na ya ciptaan Allah kan langit ciptaan Allah katutesina bumi ciptaan Allah katutesina urang ciptaan Allah aju kuari dijieun seperti kos kieu kok teu karasa sih diciptakeun ku Gusti Allah digali lah sehingga karasa ayana Allah kadeuleu perasaan kos kitulah nu mantak iblis datang wa an aymanihim belah katu naon ieu belah katu teh at-targhib tarkil makmurat nyana kieu iblis eta med jaga mana dek salat ka mana ka masjid dek naon berjamaah kan ngora kene masa sih kudu berjamaah salat sarua baja pangeran mah lain di masjid di imah aya di mushola aya atuh sia aya hayang khusuk mah mendingan di kamar sorangan lantaran atuh di masjid bahkan loba jelema ria sia kajen kumaha ge aing sih ngan sakadar nganasehatan geus sia wah hebatnya eta iblis daripada salat di masjid sia berjamaah aya riaan mendingan di kamar sorangan deuleu para wali salat sorangan babila perlu di gunung sorangan geus teu kudu ka masjid-masjid heuh nya cak iblis sorangan atuh mulai turun salat nana salat sia sorangan kan di kamar eueuh nu neuleukan teu kudu aya sunahan eueuh sasaha ieu salat sorangan bae parduna bae eueuh nu neuleuh nu naon teu nyahoeun sasaha mah pamajikan sia kitu nyaho geus bae salat sorangan bajuna ulah nu eta salat sorangan mah tuh Allah Maha Uning ieu nu penting mah kadeuleu ulah kadeuleu aurat itu nu rinsok pake rinsok
pakai kaos rinso salat sorangan Allah cak setan teh salat sorangan ulah angel-angel itu sih cepet ya urun deuleu ieu geus sia sargep ieu kuari mah samping atuh siap samping abri ieu sia kaos rinso geus cepet bae geus teu kudu atuh maninan penting masalah Allah mah mau ninga penting salat siap ku salat lagi geus hebatnya siap urusan lain kiai lain atuh geus bae geus jemping-jempingkeun salat caknya mah trial meureun Masya Allah Karim iyalah at-targhib fi tarkil ma'murat ngaresep dina ninggalkeun nu diperintah gas tah lamun urang maksa bae siar ieu berjamaah geus naon setan mah kos itu aya geus berjamaah ngan sia hayang kalem bahwa sia teh berjamaah jadi sia mapan pemuda hebat pan mun pemuda teh mun tokoh-tokoh hebat pan abe jelema ngomong deui jelema di dieu mah iwal ti nyana berjamaahna getol jasa tah supaya kitu bener na setan urang daek digoda bae urang teu daek digoda keneh bae moal terus bae setan mah terus bae masyaallah ini ngaon ieu deuk muludan aju atupan ieu ngagungkeun agama Allah ngagungkeun agama Allah mah lain muludan doang aya keneh rajaban aya keneh haolan aya keneh mas geus teu kudu kuari bae sia mah atuh mere aku bae hiji balangkeun apa ka ditu geus hadir ge geus teu kudu sia mah atuh pan tokoh mah nya muludan di mushola kudu hadir kelas sia mah tuh kuduna di al istiqlal oh istiqlal asa da kaplangkop atau budak asuh kelas sia mah teu pantes sia mah tokoh mah nya kudu di mushola anu lah paling 100-200 pan sia mah bo atuh mantan DPR pan sia mah mantan DPR mah teu layak hadiran di nu kos kitu pan biasana ge jeung berdasi bergengsi atuh ulah nu kos kitu mah geus teu kudu tah ieu setan teh kos karari tuh di ka mana sia Jumat kunaon isu keneh amat emang wali atuh ke rada beurah siapa kos macem-macem bae teu jadi digoda ku setan teu jadi ya Allah dek lubang jam 10 kuat merod deui pas jam 11 bagian santri kiai jam 11 sama kos kitu mah engke bae siap ieu setengah jam deui cek setan teh atuh lega keneh di masjid ge engke bae kurang 10 malah anu pas mah pas azan bisa ada setan kabeladi itu napas orang di jalan kene ngadenge azan Allahu akbar tuh kan geus azan isin sia datang mending balik deui Masya Allah setan at-targhib fi tarkil ma'murat sakatuhu tablah katuhu ta setan kos kitu mantap orang lamun isuk-isuk kudu kikiran sial goblok sia setan cek pabajikan nanaonan tak aja aing ka setan goblok dihareup geus balik geus ditinju disisir geus geus beres kabeh kopi para ya setan ya Allah ya Rabbi pokoknya mah seluruh nu diperintahkeun dihalangan ku setan teh ieu katu wa an aimanihim dek munggah haji ulah munggah haji ulah ngora keneh engke bae ieu pan nungguana lila komo lila mah engke bae geus boga duit mah meuli nu plus bae kuari daftar kuari berangkat henteu kudu lain gitu pan geus ai sia maksa mah kudu kieu atuh niatna isin kata tangga batur geus dari haji sia encan kudu kitu atuh setan nasihatna blon setan cek aing mah cek setan teh daripada munggah haji mah mendingan meuli Avanza munggah haji angel Avanza mah geus ya bisa ka dieu ka ditu engke kapan lamun aya anu nyewa bisa dipakai jang ieu tah ka Makkah direntalkeun meuli 3 habek rentalkeun ku sia hasilna dipake ka Makkah keur carita hasilan ge mobilna dipake ka Makkah atuh ngeunaheun jasa mending meuli mobil aing sia atuh ngan sakadar ngageng bener kasih bae
setan dek ibadah haji ulah dek Jumat ulah dek sholat ulah nek ciri kawana ngaji poe minggu ka mana ka Cilongo ngaji minggu maka karang bolong deh tuh si Sarwiti geus ngadadahan bae julid aju kusia dibonceng make mio beum mantep jasa babaturan sia loba maning ka karang bolong tuh hajul sia lamun loba duit batu ka ditu ka Bandung ka Lembang nyawa hotel di itu nyawa bungalow mantep jasa toh di Cipanas di ditu jadi ulah disia-siakeun masa muda kayak geus kolot mah tah mun geus kolot pantes aja ngorakeun waktu ulah waaka Kebalikan kadi itu sesenangan heula. Jaya tobat ieu sebenarnya mah pangeran mah urang bisa tobat geus. Asal bisa tobat atuh geus ngeunaheun jasa emang pangeran kos manusia atuh henteu pangeran mah. Urang kuari maksiat engke tobat atuh Allah mah mukakeun lawang tobat. Atuh babahari geus nu mantek ulah disia-siakeun. Geus kuari mah palingan berangkat bae geus ka ditu. Pake ngaji-ngaji sagala. Caritakeun setan ke ngaji mah. Sial ta setan. Tetep kurang ngaji bae teh emang ngaji bae. Itu lolos aya ngaji bae mangan cicingna di handapeun teh Lampon. Ulah ka maji sareudang. Lampon bae dinya ban loba segala atuh sate aya, uleg aya, atuh geus bae dinya. Bungkusan. Geus bae di dinya tah ngaji begitu. Pan aya di luar mah ngarokok ngeunaheun, ngopi geunah geus. Geus teh kudu mayar kopi ge geus. Pokoknya mah kieu bae geus ngadahar 5 ngaku hiji Darmaji ngaranna aduh ieu setan belah katuhu teh ngagoda ngararesep titah ninggalkeun naon nu diparentahkeun ku Gusti Allah cek Gusti Allah titah talabul ilmi ngaji setan ngahalang-halang ulah wa ka ngaji pan sia mah ngorakeneh ulah ngaji siapa pan siapa pejabat banyak ngahiji jeung lain pejabat ulah ngaji pan siapa mantan pejabat tuh ngaji jeung golongan-golongan para mantan deui kiai nage pilihan atuh aing ngaran mantan pejabat manuta tadina dimu ngajina sia ulah sak sambarangan kiai anu ngomongna sangeunana bae haram itu haram ke sia haji kajen kumaha ge geus jadi betul bae sia mangajina jeung para mantan bupati aya mantan bupati polisi mantan polisi PNS mantan PNS camat mantan camat manya sia mantan camat kudu ngaji babarengan jeung tukang ngawalu ku gengsi dong sial teh jurig dek haji di halangan, dek ibadah, dek sholat di halangan, dek tahajud gak di halangan, urang dek tahajud udang. Cek setan teh aku naon ya udang, dek tahajud. Sakumaha kiai. Kiai tahajud mah. Enting mah dek ngajajal bae suban tahajud. Capek sia isuk tunduh. An siapan boga pagawean isuk ka pabrik teh ka pasar teh ya. Yeuh. Ai kiai mah pan teu boga pagawean sapira jeung santri badaek ngaji teh daek henteu eta pagawean kiai ai sia mah pan aktif di pasar di kantor mun isuk tunduhkeun kumaha mun pimpinan nyarekan daripada tahajud mendingan HS isuk aman gitu setan teh geus sok tahajud teh jeung kiai jeung santri ngukos kitu mah ai urang mah pagawe pake teu kudu tahajud ulah tahajud ndek ibae mandek mendek 2 rakaat teh urang mun maksa tetap dihayukeun ku setan mah dihayukeun dituturkeun we gegeran ih geus 2 bae 2 capek aju SD geus bila perlu teu kudu kuluk salam ya ada setan ya Allah ya Rabb pohara jasa iyalah wa an aimanihim ngagoda belah katuhu tarkil makmurat seluruh nu diperintah dihalang-halang penghalang datang belah katuh summalatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim aing
bakal datang ulah sambatkan aya cek iblis tiap belah kencaun anak Adam ti kenca ku aing bakal didatangan naon ieu at-targhib fi palil manhiyat garesep dina migawe anu dilarang ku Gusti Allah seluruh nu dilarang kunyana diresep-resep minuman eta mah bibir bintang tahan angin lamun minum bir moal asup angin. Jadi urang mah ulah leluhur haramna tapi faedah. Pokoknya bisa dicoba lain hiji lain dua. Orang Amerika mah geus ngabiasakeun tilep asup angin paling paeh nyana. Sia nginum bir aju naik motor teu kudu make kaos teu kudu makanan dicoba bandingkeun jeung nu teu nginum bir ujianna sia kuat. Bir mah tahan angin. Ieu mah heulanan asal nyobaan bae, bener jadi kamang paatanana adapun teu mun ngeunah tuh teruskeun mun teu ngeunah tuh ulah ieu mah sakadar nyaho bae. Ulah di akhir zaman haju teu nyaho bir bintang rasana kumaha, ortodok. Kan ngaranna ge bergaul. Saya tiba kalahanan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah bismillah tuh. Banyak minum bir bismillah siapa tolol iblis lo goblok lekap ge sedot itu naon tuh ganja itu ganja masuk mabok tuh mabok ngeunaheun emang pasanganna bir jeung ganja ngerop tah kos kitu mah ibarat pariuk mah kekepas kos kitu embung besi mabok mabok we ganja yang ngarasa encan betul coba tolol lu kos gitu mah si ada dongeng kuah ke babaturan sia ai kitu mah geus sakali bae heulanan jaleng lengan atuh terus sakali asalnya kok bae heulanan ieu mah asalnya ngaranna ge di akhir zaman bergaul zaman modern nya zaman internet teh nyaho ka ganja-ganja acan mumpung aya bae engke mah hese deui sia atuh teh nana ai geus oh ketanata ai ganja makan mal ketanata haseupna ulah kena kaluar tutupan surga oh indah ieu sawah ti dieu tanah nu aing kabeh waduh ieu pabrik nu aing kabeh garana ge mabok aya datang babaturan ngaudang aduh deuk milu naik kapal teh jeung aing tuh cak babaturan pa jadi kos kieu ya aduh jasa asal lo kapal aduh isuk bae tuh lamun kuari mangan kapal doang isuk mah apolo wah budak beki jero ya budak lagi tutupan mah mabok sia cak setan teh eta kan babaturan sia nu saidolohi nyana mah keur aya di awang-awang ngomong kitu teh keur ngeunah eta teh hasil nginum bir jeung ganja atuh bantak naon jabirna aya keneh ganjana aya keneh ya atuh garana ge urang saidolohi kudangkeun habek penta geus teu dipenta degeng geus coba ge ayo geus ieu beureun urutna eta aya keneh setengah deui eta tenggak hap benernya malam minggu kan ayeuna ya geus tak lak ganja kumaha mun aya polisi bere polisi ye polisi api polisi nangkep orang nyana ge ganja geus wasieun mabok pas sudah sarwiti kadieu sia kadieu nana kadieu emang enak kadieu asup ka jero kamar kunci tidak ada siapa-siapa buga kutang
setan dah terus urusan mangsa permanhiatan urusan mabokunya digoda urusan zina urusan maling pokoknya nu dilarang-larang iblis datang belahan kenca Masya Allah bayangkan kurang sumpah iblis ndek cicing di jero agama nu lempeng nyahonya lagi bahwa agama nu lempeng agama nu dipikari ku Gusti Allah Islam sebab bahasa nage tadi laqaudanna lahum siratal mustaqim aya siratal mustaqim nyahonya na agama nu dipikari ku Allah agama Islam berarti nya ieu kafir angas teu percaya takabur hatel siga mah percaya agama nu bener pangeran nu asli Allah bahasana la qaudanna lahum siratal mustaqim pan bahasana nyala kos kitu tah aing dek cicing ngahalang-halang di tempat agama nu lempeng nu bakal datang ka Allah nyahoan berarti Islam teh agama nu bener dipengkol-pengkolkeun kunyana Masya Allah sumpahnya aing bakal datang di seluruh jihad la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim kadu wa an shama'ilihim dikenca ujianana wala tajidu aktsarahum syakirin Gusti moal magian ke anak Adam kudu iban setelah ku abdi digoda dokeun coba ge hayang jauh anak Adam di mancanagara ku abdi bakal digoda ujianana moal kapagi nu iman ka Gusti nu iman ka utusan Gusti dek di acak-acak ku abdi pohara jasa ieu